teu cukup ku amal hiji. Da urang teh cantang tuh bisa diterima kulantaran salat. Salat fardu mah urang teh cileuncang, culang cileung bari gancang. Atuh hayang wiridan tambah wiridan. Beres wiridan tuluy we ngadoa. Beres we ngadoa teu cukup keneh tuluy salat sunat. Geus salat sunat aya nu ngondang tahlil, tahlilan. Pat kitu urang mah. Teu cukup keneh aya nu hayang sedekah, sedekah. Teu cukup meneh hayang isukna puasa Senin Kemis. Jadi jalmi-jalmi anu ilmuna fi mah kasengsrem we ku akhirat teh. Hayang boga we, hayang teu cukup kudu aya. Hayang nyobaan jeung nyobaan, asa kurang amal teh da kasengsrem. Geus karasa nikmatna kasengsrem ku akhirat. Sabab jalmi anu ilmuna nafi mah hirup kasrem-serem nu kakosan ka akhirat mah jadi tujuanna teh kasenangan teh dina akhiratna da kasrem teh ya teu ngarasa tenang hayang rekreasi eueuh jadwalna hayang rekreasi da geus ngarasa tenang dina ibadahna geus ngarasa tenang dina maca Qur'anna geus ngarasa tenang dina saum Senin Kemisna geus ngarasa tenang dina sagala ngalaksanakeun ibadah. Teu perlu rekreasi da katenangan teh di dinya ayana. Pan urang mah kitu pan nya. Di mana hayang suka bunga teh pan urang rekreasi. Datang we tos rekreasi, tos piknik, balik pan lieur. Miteunan duit, ayeuna tinggal hutangna mayaran hutangna, pan lieur urang mah tungtuna mah. Jadi mun teh mah ayeuna urang nyanyian. Nah, beres nyanyi suka bunga keur nyanyi beres nyanyi lieur eta teh urang jalan-jalan beres jalan-jalan lieur deui eta teh jadi haliah dunya mah kasenangan dunya mah sakalieun teh tapi jalmi anu ngaos Quran hiburanana teh anu ibadah hiburan jadikeun hiburan teh tenang hirupna teh salamana. Naon sabab aya kasengsrem ka akhirat. Jalmi anu aya kasengsrem di akhirat, ku Allah teh bakal diberikan nikmatan. Nah, ibu laras-laras nu ibadah umroh. Saha jalmi nu ibadah umroh teh hayang ibadah umroh ka ditu deui. Pan hayang deui balik deui. Nah, da tenang atuh naon gawe di ditu. Ka masjid, ka hotel, tuang, ka masjid, ka hotel, tuang, gitu kan. Ibadah we teras-terasan. Jadi hoyong uwi deui naon atos kasreng-sereng da teras-terasan ibadah. Oh ternyata ibadah teh naon rekreasi. Yo. Naon margina eta geuningan jalmi nu ibadah umroh hayang balik deui ibadah umroh. Padahal mahal ongkosna. Da aya naon aya magnetna dina ibadahna. Anu tujuan ka dituna rek ibadah. Beda. Nu kadituna lain ibadah asa dipaksa mah. Teu tah hayang balik deui ka ditu da asa dipaksa. Capek. Urang tara biasa salat duha ditu kudu salat duha. Urang biasa tara maca Quran ditu kudu maca Quran. Moal ka ditu capek atuh ibadah. Eta mah niatna ibadah, tapi jamin niatna ibadah mah hayang muih deui ka ditu. Naon tos aya kasreng-serem sabab ngarumasakeun ibadah teh naon hiburan dirina. Nah, pan ari ibadah di urang pan masih kaganggu nya. Salat tohor ya urang kali mah jajan kaganggu deui jabaring can boga duit anjing asar deui budak deui ngoceak deui magrib kitu deui anjing urang naon damel eta ge ibadah sadayana oge ngan teu fokus na ibadah ritual mah tapi mun teh mah urang ibadahna di Mekah masjid hotel gitu nya pantes aya rasa aya magnetan ibadah. Upami urang ge di urang sami upami dijantenkeun ladang ibadah we sadayana. Salatna ibadah, dagangna ibadah, maculna ibadah, ngarametna ibadah. Itu dijadikeun ibadah kana teh da moal capek. Nah urang sok capek sabab teh dijadikeun ibadah. Damelna teh marukan damel teh sanes ibadah. Damal teh ibadah eta teh ngojek ibadah nambangan ibadah jeung moal rasa capek lamun diniatan ibadah
Lamun teu diniatan ibadah